Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aya hiji kisah anu diriwayatkeun ku Siti Aisyah nyaeta aya hiji istri anu dongkap ka bumina Kangjeng Rasulullah. Kasampak Kangjeng Rasulullah nuju aya di kamar. Teras ku Siti Aisyah di sanghareupan. Teras ditaros eta istri teh kunaon margina dongkap ka dieu aya kaperyogian naon. Teras eta istri teh ngajawab, abdi dongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun landong ka Kangjeng Rasulullah. Margi panangan abdi ieu kempreng. Saur Siti Aisyah, kunaon margina nepi ka kitu? Maka eta awewe ngajawab, dina nalika sare abdi ngimpen, dina poenan seuneu naraka dihurung-hurungkeun, sedengkeun ari sorga eta dicaketkeun. Abdi ningali ka ibu abdi anu nuju disiksa di naraka, bari jeung dina pananganna teh aya sakeureut gaji jeung dina panangan anu sanesna aya sapotong lamak leutik anu baris ngajagaan ngahalangan tina eta siksaan seuneu naraka. Tuluy ku abdi dipenakan ditaros, ibu naha ibu teh aya di dieu? Apan ibu teh jalmi anu taat jeung anu mikarido caroge ibu. Ibu teh jalma anu taat dina ibadah jeung mikarido caroge ibu nyaeta si bapa. Tapi geuning kunaon aya di dieu? Teras ibuna teh ngajawab, Nyai, ieu teh tempatna jalma-jalma anu karoret. Sabab ibu salama hirup can pernah sodakohna naon, kursa keureut gaji jeung sapotong lamak leutik. Ibu hanyakal, padahal bapa maneh mah ngawarah ibu teu weleh-weleh, tapi ku ibu tara didangu. Hanyakal ibu teh. Teras eta awewe naros ka indungna, Ibu, ari si bapa aya di mana? Ceuk indungna, tuh bapa maneh mah keur ngabagi-bagi cai talaga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya di surga keur ngabagi-bagi cai talaga. Teras ku eta budak dipenakan ka bapana bari naros, Bapa, geuning bapa mah aya di dieu bari ngabagi-bagi cai anu amis nalir ibarat madu, seungit nalir ibarat misik, bodas nalir ibarat salju, tiis nalir ibarat es. Bapa mah aya di dieu, sedengkeun si ibu nuju disiksa di ditu bari kahausan. Ceuk bapana teh, Nyai, bapa diparentahkeun piwara ngabagi-bagi ieu cai ka jalma-jalma anu dipikaridho ku Allah. Sedengkeun indung maneh mah jalma anu doraka. Jadi pitempateunana di dinya di tempat naraka, dina tempatna jalma-jalma anu karoret. Bongan da bapa geus cape mamagahan
bapa geus capek ngabejaan tapi tara didenge. Cek budakna teh, cobi atuh bapa nyuhunkeun cai sagelas karunya si ibu itu nuju dahaga. Cek bapana teh nyai moal tiasa bapa teh teu sagawayah. Komo indung maneh mah diharamkeun sabab cai ieu ngan saukur pikeun jalma-jalma anu dipikaridho ku Allah. Indung maneh mah diharamkeun kusabab kakoretanana. Keukeuh anu menta, keukeuh anu ngulahkeun. Nya dina meleng bapana eta budak nyokot cai sagelas bari dibawa lumpat diasongkeun ka indungna dileueutkeun. Saparantos kitu aya sora anu teu katingali jirimna nyarekan ka eta awewe. Gagabah anjeun tah nyokot cai padu wae kempreng leungeun anjeun. Nya saprak eta teh manehanana langsung lilir tina sarena. Lilir barang hudang teh panangan katuhuna geus kempreng. Tah eta awewe nyaritakeun ka Siti Aisyah. Teras didugikeun ka Kangjeng Rasulullah. Tuluy Kangjeng Rasulullah dipendakan eta awewe. Bari saur Kangjeng Rasulullah, cobi tambrakeun leungeun maneh. Teras ditambrakeun eta pananganana ku Kangjeng Rasulullah diteuneunan iteukna bari ngadoa Allah kanu kawasa. Dina doana teh saur Kangjeng Rasulullah, kalawan hak impenan ieu awewe muga Gusti ngiklaskeun, muga Gusti nyageurkeun kana panyawatna ieu awewe. Teras harita keneh eta pananganana teh cager sakumaha bihara-bihari. Tah ieu riwayat teh ngajelaskeun bahwasana jalma anu koret eta pitempateunana di naraka. Sok sanajan manehna taat, sok sanajan manehanana nurut kacarogena, tetapi manehanana moal salamet ku kakoretanana. Jadi dina kisah ieu ngajelaskeun bahwasana berehan bager eta mantak nyalametkeun di akhirat. Jadi urang teu perlu koret komo bari jeung loba, cacakan bari saalit, urang biasakeun berbagi. Jadi lain harta loba anu mantak nyalametkeun urang, tapi berehan urang, sodaqoh urang, rejeki urang anu ditasarupkeun di jalan Allah, anu disedekahkeun walaupun saalit, nu penting mah didasaran ku kaikhlasan. Tah eta anu baris nyalametkeun urang. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.